abong kena hariring lain nukuringnya cu haluang lain nu urang tapi hariring nu maha wening haluang nu maha wenang cek hariring alok bieu ulah waka suka seri muncan panggih jati diri di mana jati diri na manusia geus kapanggih moal gugulawat kaitu ka dieu nya ujang nu matak usahakeun ikhtiar mah terus teu hasil ayeuna isukan teu hasil isukan pageto cenah teu hasil kene atuh da biasa di dunya mah pasang surut tapi lamun berusaha terus hartina luar biasa luar biasa da setiap urang ngabogaan paniatan anu hade tujuan anu hade pasti ngaliwatan gogodana ngancing inget setiap urang panggih jeung nanyak pasti bakal panggih jeung mudun tadi dia meureun pangna diayakeun kecap sobar teh ucu sobar jeung tawakal ai ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol digebuk kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun kana sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka diri ka balarea beh dituna ka nagara gitu api-ate ya cuk alhamdulillah wa syukrulillah kalayan kodrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala kalayan pitulung anjeuna kalayan rahmat anjeuna urang sadayana dina wengi ieu tiasa ditepungkeun lawung diampreukeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jalar istri masyarakat Subang sabudeureunana sumohon malihan aya nu ti Bandung nu ti Purwakarta nu ti Sumedang ti Kalijati makomo di luar Subang oge seueur anu sarumpingnya cu di lapang Pemda Kabupaten Subang ieu teh ujang pokana kulawarga besar Kabupaten Subang dina raraga Milangkala Kabupaten Subang anu kagenep 10 Dirgahayu Subang cu Dirgahayu Subang motona nyaeta gotong royong teh nya cu Subang maju Subang gotong royong anu dina waktos ayeuna sasat kulawarga besar Pemda Kabupaten Subang ieu ngahibur warga masyarakat sabudeureunana nganuhunkeun ka wargana ti Bapak Bupati wireh ku ayana gawe babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong teh Subang loba anu ngawujud naon rupaha cita-citana nya ujug eta ai kumanunggal naon hing wa teh mental lagu cu gimana wa teh mempeng aya si Neng anu ka Neng Nunung hing kira-kirana ceuk silaing anak anu dihaleuangkeun ku Neng Nunung laguna nu ngeunah ari jang abdi mah aya patulapan dari dina lagu Nikmat Duriat Nikmat Duriat sumuh ye daya deueur babahnya cing 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 betil harita basapuring jeung manihna waktu patuker carita padong mere janji jeung Subang
dan asih lumungkaran nyangakeun ka Pak Haji Suherman obrek gitu ujang ngumbar lamunan hayang hidup saluan anjaga nikmat durian kesangka bisa orang miuni balepa atetean bagel dan batak aduh Asih goreng lu dipikir tenyana Gening lengit Pananut jalak harupat subang Goreng puting panutungan aduh dan tadi kenangan gigena nikmat nikmat cekap 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 nganyeri aing sakitu cekap nikmat pisan pasiksak teh hate tada kitu kahayang jelema ayeuna mah dibere kangeunahan daek nyukurkeun cacak ieu teh digaji cacak dibayar komo lamun henteu marukana kitu meureun demokrasi je unga dina Fatihah ihdina siratal mustaqim hartina ihdina siratal mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng ai sia mengkol deui menalin salah Gusti teh da sia nu mengkol rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain Malik Yaumiddin ma didinya teh aya mad tabi'i aya mad badal aya 2 harakat aya leuwih ti 2 harakat ayeuna lamun dicopot harakat si lain ayeuna turun harakat teh deuleu nah make turun marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain pek pecakan si lain nyieun cempor pinuhan minyakna cenah hurung terus cenah hirup terus tapi aya nu ngurangan sia minyakna oh bener eta nu ngurangan teh kangnya ai ngaran-ngaran hirup mada ngahakan energi atau kekuatan dina diri na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang pecakan dina diri sorangan gapek lempang ti dieu ka jalan cagak ti Subang pasti beda jeung baheula jeung keur ngora bener mah napas geus pono mah tuur tah geuning ai baheula mah keur ngora tunggul nu di parut teh ayeuna mah tangkana ku sia teh ulah dianggarkeun teuing atuh lah da geus karolos siling teh geus meujeunna ngaronjatkeun katakwaan keimanan lain didenge-denge teh kana beuki lalieur tatanyakeun ka robot da keur ngora mah oh ngendangan singa Depok teh nepi ka totos pan kendang teh nah kuku panangan lain dibebeut kendangna pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si lain tetep we da dina otak ngapakeun ayeuna apal isuk poho bener lintang tika ngagupay ka barudak ngora dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge
aya wae ngancing sadar silainkahhaang teh atuh Sinen alus sorakna kenang alus tepakna atau tong dihuruykeun rojongkahhaang gentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grape ka batur nyaahan dedehan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh kabatur teh namprak terus nguriling ai tawab teh artina nguriling ieu modern abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawab anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawab mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepih miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul dina wujud urang ngerpek getih dan nguriling karena jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh berkat tawab eta teh ai sia henteu sok kurilingan bisa eta tangga nu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum. Pancuran teh artina kokocoran rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur kahirupan teh didinya puseur kahuripan tuluy dipenet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling sengitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat saling sengitan saling wawangian saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sarekak sapariporahna Semar sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah geus kancing di urang-urang beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh baketut we puruan hate nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri teu bari habis budi itu bisi-bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka didegdeg kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema hate Semar kudu digali mawa kantongna teh kantong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui disemah-semah teh meuni duh bekah luang liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan lain si patok di lebuan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditereukan kan ayeuna mah dengekeun
keun ngadengekeun meureun teh ngaregepkeun berarti sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh anjing hese teh mancing bapak aing ngabe ambek lamun ambek lain semar ganti ku robot tah kitu punten Pak ieu gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak melihat teh ketika kamu iya melihat teh ka aing ieu teh tong sok kitu supaya ulah apa tong sok kitu balik deui ka pribadi sabab setiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum dewek contoh teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy dan sok nyilakakeun manu deukeut heula anak pemajikan geus teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh kade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya benar kurang-kurang mah nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh duit di mana ya duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can di jakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana aduh kayak tadi solihah teh berengkang apa di Arab teh boga pamajikan solihah teh nah pemajikan abdi solihin we kena sarua teh hartina mah nu matak bapak dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar tara sare eukeur tunuh tah ieu aki-aki jimatna ieu naon maksudna make tara dahar lapar tara dahar keur lapar naon teh maksudna tempo we nu lapar maksudna nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan pangi jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun bismillah nya bener heueuh tertib agama mah sore agama manitah tertib kada katuang-tuang kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu laras nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh bisi melatnya Kang jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we di babatur ge goreng daging nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib bener Kang sing tertib da bener ngahiangnya itu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh gara sok haleuangkeun ku ade cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka ka mana tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut kabawa si orang teh da di hadapan Allah mah deuleu eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak kade euy sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula ieu pan dan nu nyekel aing teh ke kahareup mah beda meureun generasi muda mah
matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat kudalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy iya ayeuna mah kupat leupet tangtang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak karo jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh bapak mudah-mudahan bapak biang pun bapaknya mudah-mudahan sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna amin ageng jasa bapak teh ka putra amin seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun inung jeung bapak geuning teu balitungan bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung we geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana aya naon dina sampean bapak aya naon dina sampean emak mudah-mudahan bapak mak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna amin tak kitu euy iya oh hei ieu bangke anu bau teh leungit bauna timul seger sengit kastori angin-angina aya sengit-sengit aya nama kulaan ulah ditu tunggu gunung na bangke teh bangke ucing bangke gajah atau bangke naon duka teuing atuh ade disampurkeun we laras pisan ieu teh bangke jalma doh halayan dipaehanana teh diteutekan girahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganana doh yakin ieu jalma teh ditandasa leres aya naon mending are nyaga deh wah daek sabelum aya naon ade eta tega ieu jelema nya anu luas luas maehan jelema nepi ka ditek-tekan kieu tapi moal kasudon kanu maehan boa meureun ieu teh jelema jahat teh leuwih tina naon sumohon bakat ku gemes daerah mana ya di luhurna ieu duka duka Pangalengan teh duka Cisewu ulah bisa jadi di situ Cileuncang waduh wah biadab jalmi teh ade da piraku ari ucing wah atawa maung paling ngarawas beureun dihakan ku tega eta jelema beragama henteu gitu da meureun boga KTP teh teu maehan teh hayang neuleuh dina KTP na agama naon teh sumohon lamun agama Islam na teh nyaho dina hukum kisos aya hukum kisos teh kumaha teh oh lamun urang maehan batur teh pasti bakal anu maehan deui oh kitu geuning cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha apan wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insuna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katungarahan oh laras sieun tanya ka anak incu teu kapanggih ku urang anak insyu urang geura bakal aya nu maehan batur bakal ketempuhan da teu saeutik jelema teu sangka ieu teh budak teh soleh budak teh bener bagur tapi nah abot aya nu maehan boa lamun dipapai mah kaituna nini akina bapana mun tukang maehan batur laras ade kade sing ati-ati kan sa entong boro maehan jelema kapan maehan sato oge ai tina ngewa mah ulah janten dosa ulah jadi mamala kan sa jadi mamala laras pada jalmi leletikan maehan sireuman dosa saha ieu di luhurna negara naon duka teuing atuh di luhur cikan dek ditalungtik sae Raden Antarja emut yen dirina teh menang pansen pikeun milarian rakana leres ulah boa-boanya
buah-buah kumaha sing kumaha moal kitu nu diteangan ku aing mah duka ya teu mungkin teu mungkin Putra Gusti Batara Masarole tapi kadenge cing geleblik ieu di luhur nah respoan anu main bal mah kitu atawa Persib menang atawa meureun anu main keleci meureun sing garap luka atawa keur gara raple luka tak kurang main bal ku jeruk tapi nah gaple mah da kartu nu dibubuutkeunna mikir bener ka dieu moal anu nutu beas mah kitu gaplehna jiga mah sagede giribig kartu gaplehna ikan kuing dik dipariksa ka luhur aya naon sae aya naon duna treret kulang beungeut aing jiga papatong ya jiga papatong besi ya Aisyah bolonton da kumaha coba beungetan geus kieu jadina ya ai tarak juga sikino we jiga anak Mang Syamsa ya ai nyupiran teh tara kadeuleuh istilahna macan noy beungeut aing jiga si Dodi aya papanggih jeung ka Bogoh kieu kaget beureun alah ai si Dodi keur bawa kucing ayo lur ege kula bawa pasul parang ka dieu de urang ngababa dieu kiri nyuh mangga sisi sabada siap kada rumpul heula di dieu ya ege mangga mangga kobra nu batur kurang kasih milari kainu heran nu batur adekar kurang bersatu kabangun belekuk kunaon make kadapa da rurusuhan teuing sia ngena euy ngabelekuk dinu tiris bodeg maneh euy ulah lurus menang sabaraha hektar ngababa teh jeung ayeuna kurang leuwih kana 3 hektar jatah mah 5 hektar asli 2 hektar deui tah wing 1 hektar ah melak naon maneh akang naon arek melak kopi heeh sok didinya bonteng atuh manya kopi dipelakeun nah sia naon kopi teh apaan kopi mah di mana orang panas sok dipake dina sirah topi tambah topi oh ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-batur teu mayar teh katipu nah sia teh katipu lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung teh mah tipung yang ditutup ai tipung mah lain eta sangu anu koneng jagdeg tumpeng teh mah tidak tipung kana tumpeng sia teh bagi jauh ai tumpeng mah di mana urang HS geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan ditumpangan beli jauh-jauh ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung dicupang apa nih jauh-jauh ai cupang mah lain kapal anu aya anu muih teh geuning kolecet capung eta mah oleh helikopter eta teh ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajleng teh handap ka luhur gleber apa capung
ngapung eta mau beleguk ngapung aing ngapung malah urang ti beubeut kana gawir ngagebruk teh mau meuli jauh ngapung kana ngagebruk jauh apa ti gulitik kan Kurimina Kacitulan Kadangkan Minum Lamita Diri masing karingking masing imut perang penting kadek kacau jangan teing kunaon alira kedah dijaring overacting siapa goblok loba gaya kalau leuwih logai sidik Allah ge tersepun ka jelema manusia kalau leuwih teh sia udang elah teu kudu nginum hayang lieur mah euy kikituan tuh sarua kuriringanna tiang listrik menang sabaraha hektar gitu hektar oh daletana gitu situ Dana ponok sih temen sandel lengket Sengalina Sabaranza oh naon ieu teh oh lagu Sunda lagu Sunda sinyur lagu sinyur cager maneh alhamdulillah cenah teh tapi itu aku hewan sih tapi tuh bisa rek ka mana ayeuna biasa ka mana syukur atuh lain mana apa di eta we di arah-arah sugan heueuh tidak lempeng seuri tubuhan sama poe ulin aja manehna alah dari mana saha ngaran maneh saha ngaran heeh saha Uut lain Udin siapa tadi teh Ode Uken lain Dodi Cek Heri Heri Gunawan Heri mah naon osok ngaji osok pangaosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baheula ke menang juara tah kitu ari jadi mana teh lain Heri saha Ocit saha goblok tong ngambek atuh Ocit Osit saha sing atuh kumaha sugan aya lagu begadang jangan begadang oh oma ngaran mana teh oma aduh si goblok oma ngaranna Wah laguna lagu bapak bener kapangina teh tidak sok lagu urang mana mana orang Cilencah oh mana teh Cianjur lain mana Cisewu Cisewu lain
Pangalengan Cibekok. Nah, tuh. Kurang Santoso. Hijau lagu aya laguna lamun mana? Oh aya naon? Orang Bandung. Bener. Kurang Bandung. Bener. Kembangina teh dina lagu. Di mana di Bandung na euy? Lega Bandung teh. Hah? Oh ujung berung. Aya kolot. Daya kolot. Ranca ekek. Cigereleng. Banyaran. Banjaran. Lain. Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu? Lagu deh. Borono garing. Oh Majalaya. Mana Borodong buatan Majalaya teh mah. Aduh, kahakanan namanya naon? Karesep teh? Kabeki. Oh, tahu. Kupat tahu. Naon bi teh? Baso. Soto. Lain anjing, tong ngamak atuh kieu teh. Naon atuh? Bubur ayam. Bubur ayam. Lain. Naon Ti ucing. Ah, kane ku sia najis goblok aing ah. Lain pada ngabak teh tanya. Naon atuh? Heuh lagukeun sok aya laguna. Oh iya, naon? Colenak. Oh, colenak. Alah, ikan resep kukat kukut naon? Manuk naon? Oh, Hah? ekek. Cangkurileung. Naon atuh? Ekek. Entok. Manuk Tikukur. Lain. Merak. Lain. Diur kutut. Oh buah. Oh anjing, suara buah mulai gitu anjing. Banyak buah gitu. Katipu deh Pak itu. Kenaunan deh kostum. Cing atuh kenangan aing teh goblok. Sakitu kenang beberebetan ngan teu balik. Uing hayang ngiga teh di kenangan. Ngan teu balik. Ih, sia pugu di kenangan bieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei. Naon? Kenangan heuh. Apaan bieu di kenangan? Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Hah? Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang ge. Tekang kenang sadua-dua berjalan rempe ping bejaan. Bieu teh di kenangan belegok. Sok atuh yang kau. Teu hayang aing ngebarang bere kanu kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Oh sok atuh sakali deui bisi pajarkeun dari kenangan. Mun kita tadi genah kieu deuleuh. Aduh. Ampun, kan udah dihali. Ayo. Alah, bilih siapa mah atos ah. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saat itu tukang kenang teh ngaranna Berlin. Aduh Udin. Berlin aja. Urang mana teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Coba. Budak. Halo. Bolot.
musingkeun pisannya jigana TBC aing beberang anjeun kieu adi bedeng sinet damang sae uluh teu sabaraha dinten ya si anjing Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah. oh Agama teh. agama ulah kudu beunang dina lempeng Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pada aji kitu. Waalaikumsalam. His lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Di agama nu pangalusna iwati Islam inna dina indalohil Islam waduh heueuh aing ge nyaho anjing inna dina indalohil Islam lain inna dina elap lain inna dina indalohil Islam heueuh anjing aing ge nyaho diuk sadiuk syukur aya cara lager mah sae sadayana oge uluh naon cenah sabaraha dinten naon diuk goblok bapa maneh innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus sabaraha poe naon aya uluh 7 poe kiraon karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun teu paeh haji naon panyawatna teu paeh liper tepae aja cilaka ieu barunya ayo kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas rumah sakit anjing lain rumah dinas lipernya teu maot anjing doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing diterima iman Islamna urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing musik aja teh teu maot hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan anjing keun bae tong dicengceurikan da geus nasib beureun heuh labuh ki parah anjing doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mula ka asa teh sing di tempat kiri tempat anu nikmat mugu Allah anjing tah gitu amin gitu wah beuki parah tuyuan TBC babaturan kitu TBC aing 3 bulan ya bareng anjing nu kitu jigana geus menang sabaraha hektarnya dikumpulkeun mah aya 5 meureun lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kiri nyuh teh ya kirinya kira-kira nang kerek dipelakan naon teh kopi kadu picung kupa nangka jeruk putuy jamu mede ulah dipelakan nya ulah dipelakan kopi anan kadeh pelakan jamu urang pelakan jarak dah jarak jauh jarak deket jarak tempuh ayo wing mah hayang eta ya hayang naon hayang meulak arben da arben strawberry kapla strawberry arben strawberry arben goblok eta nah strawberry jeung arben beda rada gede strawberry mah ai strawberry mah hasil ai arben na paragi maca riben tama sama tari ben tapi lu gancang payung pacakan waria ayo wing wadek meulak eta we nu tereh kaalana meulak engko buncis buncis we kayaknya paria belut heupan urang teh ieu teh jeung hareupan pangsiun ulah lain ka kapiceun ulah aya lengkah kapiceun sadaya kayak di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu lahan manfaatkeun
mau jadi kontradisi kayak itu dengan urang kelompok kurang nu dibere mau yang kecemburuan sosial ada urang udah pamere gitu ada atuh gitu ya kira-kirana pensiun teh kira-kira tahun seberapa urang teh ya mudah-mudahan bajana macam tahun gajah jauh-jauh saja pensiun tong ngarep-ngarep wae atuh kene dan kayak kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah bakia kisilah dun hapunten we kalau teh linglung pula linglung leres apruk-aprukan kieu pula lain eta alus jaketna jiga kulit orai wah laras halusnya jaketnya juga kulit roai nya kulit orai lain roai nyuk ai roai mah teu loba anak reai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap teh mah ai sia teh kabina-bina teuing ai heai mah beuh geus bodas heai huis tidak heai kana huis mun dijauh sia teh huis ai huis mah dina irung handapeun irung kumis ai kumis mah geuningan sok di dahar tu teh mah tumis mah di mana urang dedeyeun eta teh tumis pagawean tuman lain mun jararaos teh ngomong teh kan bau ka tumira saha ngaran teh anta oh jang anta ngaran Allah terusna deui sugan anta sutisna kitu anta wungkus urang mana urang mana jauh kalau teh di seberang dari muntas laut kalau teh kokolonangan ya busih ka dieu muntas laut leuweung gunung nah ada lagu boga ka bogo jauh gitu nih muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng halus halimpu aturana kuring di Pangalengan manehna kahalangan kedua imah hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela pokoknya tetangga teh halus lagu kaituna teh ulah ceurik teh kitu teh tuluy ulah ceurik entong ditagih oh jadi kapidandung leres bari tumaros dupi ieu teh tempat ieu teh kareh kabana sapun ku nagara naon seuh ieu negara Trajutisna beneran daerah urang rip dupi anu gumanti aji di negara Trajutisna teh saha Sandalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma leres oh nuhun atuh nuhun atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh ieu teu naon bisa rek barang hakan heula mah aya tu timah apan beak kuing sia mah karunya beak da tadi ge lebar atuh da sotik deui disamualkeun kuing itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh naon dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar itu bisi lapareun aya keneh dina bungkus naon hulu naon tadi teh nu diakan teh manuk dagingan tulangna wungkul cet gede atuh kumaneh makan manuk bisi lapar teuing mah maksud urang teh rek ka mana atuh wah bade neangan gawe kaula teh
Neangan gawe leran. Oh. Hesek yang mana ieu neangan gawe teh nya jalu. Leres. Susah. Kawas-kawas jelema sakolahan maneh. Ya sakola mah luhur kola teh. Tapi neangan gawe teh hesek kitu ka dieu teh pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan. Boa maneh mah skripsina menang meuli meureun. Ya. Hayang ulah neangan gawe macing mikir sorangan sing bisa mukakeun lapangan kerja mikir naon kumaha carana salajengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan teh aya eueuh tapi naha kaula ungas-ingus bet bau bangke teh acung teh nu bau bangke teh acung di kuburan acung di mana-mana aya kahayang geuning Cikuru teh saha nu hayang cung teh ngacung ngacung lain acung belegung ngacung anu dihanap teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah ai ngaceng mah suku sabelah ning nyeri jadi lempang teh goreng pincang teh lain ngaceng pincang mah samara muncang samara mah teh ai sampean ungas-ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempangan-lempanganna geus ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu Digangguin mah. kumaha lamun biji gas hah Meleduk teh. wah naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon gitu bisi ieu mah ulah naon sabab ulah naon sia molotot ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu naon buka mata heuh hari ku aing batak aing aduh kuman sia ku aing diparud sia aya kasang tukang lapangan nyarek di cokot naon sabab aing apa di tempat teh aya bangke anu diteuk-teukan dibejakeun untuk dibejakeun ruksak sia we ngadonong tun Raja Wisuna sampean doh yang gara-gara apakon wani marang ngaku para wani teh ngapakulanang-kulanang bener iya batur iya ayo kepung tingker lain urang yang ujung-ujung ngajak pasea wae lain ngajak pasea bejakeun kuburan saha di dieu teuing aing teh nyaho teu mungkin lamun kitu carana maksa sia ka nyupas anjir maju sia hebat ya jelema jebret teh najong ka aing ya antara tukang main bola ya jelema bisa nyata wait ya nepi ka refleks kitu euy Asep Dayat baheula wait sok sia wait anjir dijeblak aing kade atuh wah cilaka bensin aing eueuh makanin jipo sebaya pira bensin mana rag-ragna nya naon jipo eueuh boga kitu nya tante alah Gusti Nu Maha Agung dupi kulon mananya tuh kulon lieur beureunya aduh itu kicak-kicak wayah kieu si baru rinyai panona Gusti Nu Maha Agung buah aing cerek paeh teh aduh buah pada umur alah
hiji siapa hiji tah sok wah batur enya ayo kuatan ya budak ya hebat kata jaketnya ngelamun elektrik dicokot kuy halus lain jaket saya terjul naon kulit aing wah itu mungkin wah itu mungkin pasti ya tidak orang sancail jaket kan mahal wah tapi kunaon tapi kaperi asaan pernah aing sia Aduh, mata aing tuh dulu. ikumaha Allah sia wah teu lolor aduh tubuh wah teu lolor kurang aja kurang aing minta keterangan bener itu aya mayit di dieu teh dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gede teh sia aya patula patali na nyaho bisa jadi itu ampun lah nyelek kana angeun hayang utah aduh aing teu boga nya kan ada baru kanaon dari hutan ampun manusia udang lain manusia aing bener orai ampun kaulah teninga dinempo naon ieu poek merem ieu urah aing nyek srek jeung pahang deui heuh wayahna sok bejakeun heuh ku aing dibejakeun hayang salamet mah kurang nu mati mah dapat heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka hayang paeh teu naon aduh pilih hiji ya benerna memang ieu teh rahasia wah bejakeun tapi kaulah cagerkeun heula bener cager aduh dek udah aja teu eling deh bakat tingku nyeri dah heuh atuh seueur ngejat lompat di udag we aduh ampun sarden naon sarden udah di kaula mah nyebut kanu kieu teh sarden teu make cis henteu eta mah deungeunna atuh saha salira antarja aing kuburan saha di dieu kuburan saha selalu dikubur di dia cenah ya nya kuburan jelema sabenerna mah kulan jelema leres saha nu dikubur sababna eta layon ditek-tekan naon alah geningan uningan di mana salira apa ai alah silakan apa ge rahasia teh ya cek dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa we kalalabur batur-batur kaula sok bejakeun asal kaula salametkeun we heuh disalametkeun layan ulah ngalibatkeun kaula di mana aya moal sok bejakeun dalaresna mah eta teh memang jalmi kengeng deg-degan sa lah sa yuh kelanan bener was kayak ulawakan dicarehan ampun jeung ieu aya pujit nolol aing Ada pikiran atuh pae sia pujit nolol mah cing cabak sabak tapi nah geuning beye tong dicarehan ngisingan maneh manusia kakasihna ieu ieu anu di ruang di dieu ieu Samba Purwagat saha Raden Samba Kakang
sabar Samba Purwagana eta teh jelema ti mana Samba Purwagana teh putra anak Gusti Batara Kresna wah tuh ya kunaon aden lansir aing teteh kunyuk adina kusaha di tandasana di tandasana kusaha kurayina saha nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma Wah, enak. hei kemana? Iya tinggal iya baru rek luncat tiasa abdi hayang kieu heula ka Walungan di dinya we kieu mah Tong di dinya kabur. jadi kareunang kieu aing Temenang ngejak. ku Prabu Nalaka Suraboma leres kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu Nalaka Suraboma teh eta teh minantuna raja ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna kasaha nyaeta sateacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija waduh koboka dengen naon alasan suganya mana alasan apa di tandasan hiyo riwayat nama tapi aden punten sok ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Setiaboma leres tuluy ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureus denawa ai putrina mah geulis Dewi Setiawati Dewi Tisnawati tuluy nya ngalamar irama na putri teh kaitu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri nate bogoheun ka Raden Samba nanging sumping ka nagara Dwarwati atoheun ai Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Samba cenah Samba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Samba teh nyeungsirikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun disarekan lak-lak dasar Samba teh diusir carita nama ku Gusti Batara tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom Tisa ti Ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija di haturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyanggakeun cenah kumaha ama we tamah sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naik itu purun ieu daek tikahkeun we gancangna carita Wah, leres. lami ti lami sareng-sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana
tuluikeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma. Oh eta Roy. Nah atuh Ari garwa natos kakandungan 7 sasi sumping we saha teh Sabah Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna pada silaturahmi cenah masilaturahim hayang pangih boga adi geus kawin jadi raja merenya. oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun kadulu pada negarakeun rasa kasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur sama teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden sama teh kaduhung ditampik geuning geulis Hadeh tah kitu cenah ayi sabenerna ieu tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden sama pantes doh Bos kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk batu aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden sama teh gor we caritana gelut galungan sareng rayigna Raden Sutija ya eleh sate Raden sama kulantaran keheul panginten dicacab jadi ruang di dieu kitu riwayatna wa Batara jagakeun sadaya-daya tak mun urang laporan atuh kakang jeung karama wa Batara ngumawi nafsu atuh da panginten dirahasiakeun geus sakitu we nya kaula rek indit ai kaula kumaha teh cager sia amin wah lu jadi lain keungun di dieu